warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa in lam yastati bisawjin fa innahu lahu wija'un. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dihormat calon besan nyaeta pemirsa Bapak Wawan Dewa Ibu Neni. Anu dihormat aparatur pemerintahan setempat, dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bigika Luhurna. Anu kalintang dihormat atur nuhun ka panata acara, ka panjajak acara, pangatur laku anu parantos masihan waktos kasingkuring kanggo nguninggakeun perihal kasupingan kae katempatan. Palori sadayana moal seueur dipisaur, bahkan upami ninggal kana sejarah perjalanan gitu. Abi teh angkatna teh bada subuh gitu. Angkatna teh bada subuh qobla subuh gitu, janten moal lami teuing gitu. Palori sadayana pamaksadan tadi masih ada waktu panata acara kamu meninggalkan pamaksadan sanaos terus uningan pamaksadan kali teh badai nikahkan ieu si kaset dibade nikahkan si jalu kayak batang-batang. Intina abdi nyarosnya dia badai meninggalkan Pancasila lah. Pancasila hiji silaturahmi, dua silatul wa'di, tilu silatul mali, opat silatul jasadi, lima silatul doa. Anu kahiji silaturahmi, salam silaturahmi di abdi rombongan calon panganten pameget nyaeta rombongan panganten pameget AA Marlep penternya namina ge kerennya upami teh acan ningal mah siga sanes orang Sunda. Obat tadi panata acara lepat nyariosna apa tanya Marvel siga grup Batman gitu ya. Marlep ieu mah nya Tisawios mohon pangitan embe uninga namina Marlep gitu nya. Ieu teh asli ieu mah ti sepuhna nya. Mohon silaturahmi rombongan abdi di daerah Banjaran pamungpuk ti Lebak pangitan Katongoh sebatna ti Lebak Katongoh ieu nyanggakeun silaturahmi da insyaallah ku silaturahmi mah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum. Sadayana jalmi mukmin di mana wae ayana tetep urang teh wargi kitu nya. Komo ayeuna aya wasilahna ku tiasa silaturahmi antara dua keluarga calon besan ka besan, antara AA Marlep calon panganten ka rencana teh insyaallah ka Neng saya teh Neng Sri. Salam silaturahmi mugi katampi ku keluarga kibesan sadayana ku sepuh-sepuh anu di dieu. Salam silaturahmina mugi katampi. Anu kadua silatul wa'di, ieu teh ngabuktoskeun nyambungkeun janji. Salaresna janji anu pertama anu kaluar teh ti jenisna ti amarlep. Itu janji ti kawit nembakna, janji ti kawit menyatakan suatu rasa cintana, itunya begitu
berjuta bintang di langit hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik di mata Amarlep hanya Sri yang Marlep cinta gitu. Panginten paripaosna ayeuna ngabuktaskeun janjina ngaharewas ka sepuhna, Bapak anterkeun abdi ka mana? Ka pinggir sari. Nah atuh Bapak teh dibawa apel gitu nya. Wias apelan mah ku abdi ngan ayeuna anterkeun abdi hoyong ditikahkeun gitu. Tah jatan ngetakeun janjina kapayunan calon panganten istri, calon kibesan sadayana wargi-wargina ieu ngabuktoskeun janjina insyaallah moal sulaya da insyaallah janji Amarlep mah suci murni berdasarkan keinginan dina hatina. Insyaallah niat ibadah mugia janjina katampi ku calon kibesan utamina ku calon panganten istri. Ayeuna silatul mali paripaos nyambungkeun tina harta benda saresna mah abdi teh teu jangjang teu jingjing teu kapal teu kepeul nya teu punduk teu pundak nya teu tanggang teu tanggung teu nanggung sagala rupina sidik kepat kosong nganukur paripaosna nyandak diri wungkul teu aya istilah kaistimewaan ti rombongan mung ngan ukur ngaririweuh sahibul bait ngaririweuh pribumi ngadahapunteunna ku dina cacandakanana. Oh cenah aya katawis aya tanggeyan ieu mah tambah keung di jalan margi ngalangkungan ieu gini ngalangkungan leuweung saparos kitunya. Tapi alhamdulillah paninten tadi oge pas katawis di Paliman itu insyaallah da tapi aya dina Google Map mah berarti diakui kitunya. Alhamdulillah ieu kampung Cikieum nya kampung Cikieum RT 3 RW 5 ari di ditu mah pangitan kampung Palasari RT genep RW 5 RW na masami gitu membenten kecamatan sareng desa nah gitu tah sanaos dina benten desa tapi masih keneh Indonesia masih keneh orang Sunda gitunya. Jadi upami orang Sunda ke orang Sunda deui dina ping-ping cak-cak ping-ping toke na oge engke dipecak peuting engke ge moal pati teh ngragap kitu nya kitu paripaosna nya silatul malina nyanggakeun saaya-aya sae mah teu mugia jantung jariah di keluarga rombongan calon panganten pamegat mugia ditampi mugia ditampi ku keluarga panganten istri. Salajengna silatul jasadi tah ieu nu paling utami sakumaha ribuan rombongan oge anu ngajajah ari jasad panganten atuh dicanak mah nya moal ditampi atuh. Neng Sri oge anu dipiharep teh anu kaimpi-impi ti wengi anu kabayang-bayang ti siang Amarlep pungkul ayeuna katawis panganten ku kulawargi ku pangarsa Bapak Wawan miwah Ibu Neni dipayuneun ieu ayat jasadna itu jasad berikut rohna ge aya ayeuna jasad unggul aya rohna teh aya ambulan paling disunting alhamdulillah ieu jasadna kacandak rohna kacandak. Salajengna silatu doa anu dipiharep urang doakeun mudah-mudahan Amarlep di henteu-henteu ge geumpeur gitunya. Amarlep di henteu teh ge geumpeur tapi tina kageumpeuran eta tenang cios ditikahkeun kalem ieu ge upami ditampi mah urang uih deui ngan upami Amarlep ditampi Amarlep mah cicing di dieu urang ngiring uih kitu abi we aruih mah rombongannya da pangitan upami rombongan ngiring di dieu mah atuh saha nyuguhanana kudu ngarepotkeun nya urang aruih deui we keun Amarlep mah di dieu nya kitu pangitan inti nama jenisna aya doa nati sadayana mugia ieu mangga ka sepuhna Neng Sri pangtikahkeun pangdidikeun pangapikeun margi Amarlep masih keneh bodoh ku ilmu masih keneh tuna ku pangabisa masih keneh heureut ku pangarti perlu atikeun didikeun ku palawargi sadayana utami sepuhna utamina para pengurusna pangageuingkeun di mana-mana ieu pun anak Amarlep aya dina jalan tepat panggeuingkeun di mana aya dina jalan kesalahan. Kitu pangitan
Anu terakhir pangintennya ieu mah sisindiran we gitu. Naik sado kalau panjang jalanna abrugan pidato tong panjang-panjang iya beuteung tos kuku rubukan. Jujur we jujur cak kitu nya hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan bekal amarlet atosnya sanes ngan ukur tatanggeyan sanes ngan ukur artos berikut ATM na eta nya. ATM teh naon? Alat tusuk manual. Alat tusuk manual karena dicanak lamun teu dicanak aliman. Neng Sri oge nya tah kitu pengen nyangakeun Bapak tikahkeun upami ditampi mudah-mudahan ditampi gitu nya hatur nuhun anu kasuhun hapunten bilih aya lepat dina nguningakeunana nada hapunten dina kacawokahanana atau mugia urang sadayana dina rungan ieu sing aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ngahaturkeun nuhun ka Al Mukarram anu disepuhkeun ku rombongan calon panganten pameget kakuping jelas tempres ku urang sadayana naon bae pamaksadan rombongan tebih-tebih pangantennya di pamengpeuk ka dieu panganten sanes teh aya bidadari pangantennya di pamengpeuk di Banyaran teh seueur panganten bidadari tapi tos jodona panganten ka bidadari namina Neng Sri sebab naon jodoh mati sareng rezeki itu terus ketangtoskeun ka urang sadayana teu kenging bumbung teu kenging alim-alim datos jodohna pangintennya marlep tebih-tebih ka di pamengpeuk ka ieu tempat panginten saurat teh pan dina Google ge panginten aya tadinya lamun teu ka aya dina Google panginten sanes negara Indonesia sakitu tebihna katinggal ku urang sada perjalananana pangintennya hari pertama mah papenak duka tina online duka tina naon begitu ieu teh dapat duka ceodean da panginten teh asa teu karaos ku anu di pemaksaranya bapak jalan satapak teh apanya tebih-tebih ge asa teu karaos ka dieu teh ku saking cintana pangintennya saking dedehna saking hoyongna karaos panginten ku ibu bapak sadayana nalikana jatuh cinta kumaha pangintennya dah tebih-tebih ge sanajan ka gunung ka laut ge disorang asal naon asal pendak jeung anu dipika cinta dipika sono panginten da amarna kitu nya karaos ku urang sadayana urang doakeun we mudah-mudahan sangkena tos dipikahkeun ku wali atanapi ku petugas KUA sing aya dina sakinah mawaddah warahmah atuh tadi terus diutarakeun nyaeta Pancasila sauratanya engke atuh bagian penampilan duka ku undang-undang dasar 45 bagitunya terus kita tadi terus penyerahan di rombongan calon panganten istri nyaeta ku Pancasila panganten saur Neng Sri teh dibalas ku pantun pangantennya kacikijing cenaka Majalaya uihna nyarak oleh-oleh korma sok sanaos teh jingjing teu bawa asal amal lepe nyana ke si calana naon cenah si calana teh apa atos tadi di uningakeun ti luhur sausap ketu di handap sausap dampal sapatu di tengah-tengah aya anu siga mutu lamun dicabak matak manyangan siga halu karesep ibu-ibu lamun teh dipasihan saminggu matak buru kusunu apunten ka ibu sadayana eta mah sidiranya supados teh ieu teuing supados teh gabrik-brik supados tetegang ka amalet eta mah supados tenang amaletnya ieu mah engke ieu mah aksi nama engke malah bumi aksi nama eta mah ayeuna mah tetekan we supados tetekan teuing teu tiris teuing kumargi ayeuna situasi hujan pengendanya supaya tetekan teuing. Alhamdulillah aturkeun nuhun sakali deui ribu-ribu nuhun ka Al Mukarram kasepuhan anu parantos ngedalkeun pamaksadan rombongan hadir di haflah mubarakah. Mangga kusin goreng anu kadua nyaeta disanggakeun kangge penampian anu atos disanggakeun nyaeta ude 45 tadi kangge nampi disanggakeun ka Al Mukarram Bapak Ustaz Atep waktu sareng tempat disanggakeun ka Al Mukarram Bapak Ustaz Atep waktu sareng tempat disanggakeun mangga
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kersaning kudrah iradah mantena dina isaah dina kesempatan urang sadaya dikersakeun ku Allah, ditakdirkeun ku Allah lewat qada-qadarna mantena sehingga urang sadaya dina kesempatan tiasa bermuwajahah silaturahmi patepung lawung paamper jonghok dina raraga walimatul arusnya dua hamba Allah, dua insan anu seja bade ngalaksanakin rumah tangga cek marlek sareng neng Sri. Mudah-mudahan ieu dua hamba Allah, dua insan senantiasa diputuskin dicetak lewat qada qadarna Allah anu sae ku Allah Subhanahu wa taala dina raga ngalam rumah tangga anu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan teh heula shalawat mi wasallam muga dilimpahkeun ka paduka urang sadaya, paduka anu mulia habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh heula ka ahli wargina ka para sahabatna sampai ka urang sadaya anu sami-sami. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadaya tiasa turut tumut karena jejak langkah perjuangan historis nu dicandak kumantena, karena uswah nu diuswahkeun kumantena, karena contoh nu dicontohkeun kumantena. Mudah-mudahan langkah jeung tujuan urang sadaya aya dina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kapayuneun sesepuh di pihak calon panganten pamaget anu sami-sami nampak hadir rawuh hadir dina ieu kesempatan oge calon mempelai anu sami-sami musim kuring dipihormat tur mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kapayun kesepuhan di pihak rombongan disepuhkeun sejak sim kuring ngahaturkeun nuhun anu sahageung-ageungna anu parantos tadi ngedalkeun lisan di pihak rombongan panganten pamuket. Mudah-mudahan anjeunna senantiasa salamina aya dina rahmat bimbingan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oge kapayun sadaya rombongan ti pihak calon pangan pamaget anu sami-sami kusim kuring dipihormat tur mudah-mudahan sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, panginten sim kuring atas nami wakil ti keluarga besar Bapak Wawan sareng Ibu Neni Neng Sri Idie sim kuring kanggo mewakili insyaallah panginten tadi parantos panginten di wawargeun dikedalkeun aya penyerahan
Maka pengen simkuring insyaallah pengen mewakili keluarga kanggo nampi naon rupiah hal anu tadi parantos dikedalkeun dipasrahkeun diserahkeun tina 5 Pancasila eta insyaallah paminten kusim kuring dirangkum sadayana insyaallah timiti pangitan silaturahmina insyaallah ditampi silatul wa'dina ditampi silatul mauna ditampi oke silatul jasadna ditampi silatul doana ditampi teu aya ucapan teu aya kata anu layak dikapayungkeun mudah-mudahan naon rupiah hal anu parantos paminten dikorbankeun disangakeun ti pihak calon panganten pamagat ieu mudah-mudahan jazakumullah khairan saja fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan janten kasayan kanggo aranjeuna oge janten hiji penopang kanggo bekal anjeuna dina nalika atos berumah tangga. Teu aya anu layak paminten di kapayung goreng iwati sadaya insyaallah ditampi Pak ditampi. Mudah-mudahan hanya hiji paminten anu paling penting walaupun naonana gitunya walaupun ayeuna syair naonana nu dikorbankeunana materina sagalukina tapi lamun teu aya cek sahana cek marlepna teu aya artina oge paminten cek marlepna aya lamun teu aya ATM-na tetep teu bernaon dah jadi alhamdulillah cek marlepna aya oge ATM-na naon teh sempurna mudah-mudahan Neng Sri bisa naon dah karena itu kan ATM naon tadi teh alat tusuk naon walaupun kaset ganteng kalem lamun teh aya naonan ibu lamun kayak tuh barangkali gelis terus dongkap ka ibu rek ayeuna ngalamar putra ibu ganteng, kalem, kaya, boga pangkat, jabatan, tapi tak aya naonan. Kaya teh kira-kira ibu ridho moal ditikah kusaha. Da eta naon tah? Pokok pertama. Maka alhamdulillah Allah memberikan kesempurnaan. Jadinya memberikan kesempurnaan kasaha ka manusia. Disempurnakan ku Allah maka iwati urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadaya jadi jalma anu senantiasa ibadur rahman abdi-abdi Allah anu senantiasa saling mengasihi oge saling mencintai. Alhamdulillah sim kuring atas nami keluar ieu oge mewakili Neng Sri maka insyaallah sami sejak nitipkeun masrahkeun ieu Neng Sri ka hitep ka cep marna bahwa hitep sakdap di bakal jadi naon tah jadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa hitep teh bakal jadi naon tah jadi pamimpin nu tadina hitep ning dipimpin tah ayeuna mah sakedap di hitep teh bakal jadi naon jadi pamimpin nu tadina hitep ayeuna diarahkeun ditunjukin tah sakedap deui hidup teh bakal kedah siap ngarahkeun jeung nunjukin mun tadina hidup ayeuna dielingan dipapatahan tah sakedap di mah hidup teh bakal kudu siap ngelingan mamatahan karena hidup geus jadi naon bakal jadi pamimpin. Itulah fungsi pamimpin qawwamuna 'ala nisa hidup sakdap di bakal qawwamuna bakal jadi pamimpin. Mudah-mudahan simkuring nitip ka hidup Neng Sri anu sumpu ilmu sawung tina pangarti maka nitipkeun ka hidup pangapingkeun pangdidikeun pangjagakeun pangarahkeun kana jalan nu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mudah-mudahan hidup diberkahkan ku Allah dimampuhkan ku Allah nu teu mampu ayeuna mudah-mudahan saatos hidup berumah tangga dimampuhkan ku Allah Subhanahu wa taala anu ayeuna hidup teu kahontal saatos berumah tangga
nang rupi hanu teu kahental cingkah kental ku hidup berumah tangga ketika berumah tangga insyaallah karena nikah rahmatun nikah jadi rahmat nikah barokah nikah itu jantan keberkahan maka kental ku anjeun perjuangkeun ku anjeun nikah hidup ieu ulah ukur sekedar ngalajur hawa nafsu tapi niat di ayeuna kuatan niat hidup bahwa niat hidup sejak bade nyempurnakeun ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika urang nikah karena Allah nun nikah keunana karena Allah insyaallah hidup ketika berumah tangga bakal dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kedah diyakini ku hidup bahwa hidup ketika nikah yakin bahwa nikah ieu sejak niat karena Allah. Oke orang tuana nikahkeun putrana sejak niat karena Allah insyaallah Allah nu bakal naonana nu bakal ngajaga ngaraksa dina salami hidup berumah tangga. Mudah-mudahan kita keduaan ketika rumah tangga jantan rumah tangga anu sakinah tenang mawadah saling cinta mencintai oke warahmah aya dina naon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke terakhir simkuring doa ke Allah mudah-mudahan barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan kita senantiasa salamina mulai di saat ayeuna ayatina ridho oge rahmat bimbingan pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin simkuring titiasa lebar sakitu anu katurukeun atmu kasuhun insyaallah paring nu tadi pancasabani 5 pasal 5 perkara insyaallah Pak. Mudah-mudahan sadayana janten kasayan kanggo sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan panginten anu tiasa dikatakan sembeuring sakitu mudah-mudahan aya kasayan oge anu manfaatna anu awalna eta semata-matina kehilafan oge kekeliruan bisa simkuring anu saena eta semata-matina dawan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ngahaturkeun nuhun ka Al Mukarrom Bapak Ustaz Atep anu parantos nampi kana naon-naon hal yang dipamaksakeun ku rombongan calon panganten pamagat ka dongkapna ka ieu haflah mubarakah. Alhamdulillah panganten lega nya parantos ditampi tadi panganten Pancasilana alhamdulillah lega ayeuna panganten engke kantun anu masa tegangna panganten nyaeta adu nikah nyaeta akad nikah benernya. Alhamdulillah acara anu ke biasa tadi nyerahkeun simbolis yeuna mangga biasa tadi pikeun nampi simbolis ibuna kena sekedap ku ibuna mangga papayun-payun mangga agak simbolis tah pasikeun sekedap tahan senyum biasa senyum dua nana biasa tahan heula 1 2 3 tahan sekali deui biasa ninggal ka dieu senyumna mana senyumna biasa 1 2 3 alhamdulillah ditampi biasa salam 1 2 3 sareng panginten aya biraya cacanakan tiasa diestafetkeun panginten ayeuna tos ditampi panginten alhamdulillah muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala panginten ieu cacanakanna supados teu ngaharinan kami tiang akad nikah panginten bade di dieu mangga diestafetkeun we dikalawarkeun dina dinten ayeuna mudah-mudahan ku rombongan calon panganten papegat
khusus orang tuana sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung seueur di Batang nu ayeuna dikaluarkeun ku Sohibul Bek. Sarang anu nampina mudah-mudahan janten manfaat janten kasayan pikeun anjeunna duaan dina mengarungi bahtera rumah tangga. Sakali deui atas nami